Kudil reka mana nya tengah poe kieu. Kudil reka mana euy? Naon Udin? Aya naon Udin? Eueun naon? Heeh, tadi Udin ngagoroan aya naon? Di bejaan eueun naon? Ya terus urang rek naon atuh ka dieu ari eueun naon mah? Teuing, sugan kudil naon ka dieu? Urang mah goroan hungkul teu nitah ka dieu. Oge nya rek naon urang ka dieu? Kan urang teh keur dititah. Dititah naon dia? Dititah meuli minyak goreng. Moal aya deal minyak goreng mah di warung-warung ge apanan keur mahal jadi langka. Cenah di Indomaret jeung di Alfamart aya tapi kudu antri heula nya Din. Nya aya ngan mahal jeung kudu antri sagala. Maneh antri isuk-isuk ke kaluar magrib pas sakalian buka puasa di dinya maneh. Teu hayang teuing Udin mending keneh sare. Uli di mana deui nya Din? Anu aya cabarek ngagoreng ranginang keur engke buka puasa. Ngagoreng ranginang mah bisa atuh teu ku minyak goreng oge. Make naon Din ngagorengna lamun teu ku minyak? Make oli motor sok cobaan geura ngagorengna. Bae da sarua-sarua oil ieu meh bertenaga. Hanas didengekeun ku urang dasar botak. Ngomong tah jeung leungeun. Tong ambek atuh Dil bisi batal puasana. Teu ambek urang mah Din kan hayang mencit maneh. Hampura atuh Dil kan urang Sunda mah sok heureuy. Nya geus atuh urang salaman we bisi batal puasana Oke kalau begitu. Dil, hayang kolak teh keur buka. Ya hayang atuh Din. Meuli we olangan hayang mah. Kaditu batak liur. Hayang ditakol batak. Asar nu gelo budug.